Wih deui geuning ayeuna jeung Nini dina carita Sunda Serem Jumat wage pangsaning dedemit jurig kawarna ge tara Jumat Kliwon wae tapi Jumat wage oge maranehannana sok kaluar hadenya tong ngadengikeun sosoranganan jeung tong hilap ke subscribe na maraneh apal ke aya carita-carita anu anyar deui dina carita serem Jumat wage tujeuh ade omat tong ngadengikeun sosoranganan sabab bisi aya nu maturan Ngaran kuring Adam. Kuring ayeuna rek nyaritakeun salah sahiji pangalaman anu pernah kaalaman, nyaeta pangalaman anu matak pikasieun. Kajadian ieu aya kana sababaraha puluh tahun ka tukangna, tapi masih keneh inget dina pikiran kuring. Lemur kuring ti Cikalong, Tasikmalaya. Harita kuring masih keneh sakola kelas 3 SMP. Kuring harita kadatangan kaanjangan ku alo kuring anu ngaranna Agis ti Tasik. Lamun geus aya alo kuring atawa geus kadatangan kaanjangan kuring asa ngarasa atoh sabab asa aya batur. Si Agis ge datangna teu sorangan tapi jeung keluargana nyaeta jeung bibi jeung emang kasebutna. Assalamualaikum, Dam. Gis. Kumaha cager? Alhamdulillah, Dam. Nu saterusna kuring sok ngobrol upiak ngaler ngidul. Jeung lamun ka mana-mana teh sok babarengan we. Kuring ge boga adi ngaranna Darus. Nya saumuran jeung Agis. Mun ulin keluar ka ditu ka mana ka ditu ka dieu teh babarengan we tiluan. Dina umuran sakitu harita kuring keur mareumeujeunna balangor. Resep begadang, resep nongkrong gigitaran sisi jalan, jeung batur nu sajena. Bari arudud. Nu sok padahal mun kuring ngaroko teh masih keneh dicarekanan kudu jadi kolot-kolot kuring. Beres salat Isya harita kuring biasa narongkrong di sisi jalan. Bari rek nyeungeut rokok. Tapi kuring asa ngarasa sieun, sok sieun aya nu ngabejakeun ka kolot kuring. Dam, tong di dieu ah. Ngarokona di mana tuh? Urang di pos lah. Di pos mah sepi. Cek si Agis. Jarang aya nu ngaliwat ka dinya mah. Di dieu mah loba keneh nu ngaliwat, bisa aya nu ngabejakeun. Yang urang dicarek kanan. Kabeh dicarek kanan. Ayo atuh. Yurus ah. Da kuring teh harita tiluan jeung si Darus. Urang di pos rona we yeuh ah. Ayo tuh urang ka pos rona.
cari tanah kuring hari ini tuh ka pos ronda arek ngararoko geus tepi pos ronda nya kuring ge culang cileung sepi di dieu mah moal aya nu ngalewat da sieuna teh sok sieun aya nu ngabejakeun kuring ngararoko sabot kuring keur ngaroko kuring ngalieu ke belah kencaeun da di belah kenca teh kebon loba tatangkalan kuring ningali ti kajauhan aya nu ngajanteng bodas kuring teh rada kerung naon itunya anu ngajanteng bodas da masih keneh jauh ka cirina teh tapi disidik-sidik ku kuring anu ngajanteng teh ngacelok celok ngadeukeutan terus we ku kuring teh disidik-sidik naon itunya ngacelok deui beuki deukeut celok deui beuki deukeut beuki deukeut eta anu bodas teh geuning pocong gis terus eta naon wacok-wacokan ka dieu si Agis jeung si Darus ngaralieu ka pelebah kebon maranehanana ge nempo aya nu acok-acolokan dam pocong dam pocong lumpat pocong eta pocong kuring kabeh keluar ngalumpat sing beretek malahan masenal kuring ngetinggalin di hareupeun pos ronda bakating ku sieun terus sidikna kuring hahehoh datang ka imah teh da capek geus lulumpatan kunaon ari maraneh ceuk kolot kuring aya pocong pak abi ningali pocong di ditu di pos naon atuh maneh teh jeung nongkrong tadi pos ronda di sarepi pan pos ronda eta geus jarang dipake bener naon nongkrong di daritu henteu pak nya nongkrong di daritu saha deh samaneh sosok ngarudud maneh mah tah kitu matakna ge kolot kuring geus curigaeun meureun mun kuring teh geus arudud geus ngararoko di pos ronda eta teu karasa waktu geus jam 11 kolot kuring mah harita geus sarare kabeh ge jeung nini kuring ge harita nu aya di imah geus sarare tinggal kuring tiluan anu can sarare nya kuring sararena ngalampar di tengah imah da kamar mah parinu harita ge kuring tiluan teh da geus tarunu duh we kuring teh sarare tapi samemeh sare dina panto aya nu kegetukan anu kaketukan tuk sorana teh kitu siga anu kaketrok tapi kaketrokna lalaonan pisan geus naon eta nu kaketrok geus naon eta nu kaketrok duka tuh tinggal we na janela
Amu si pocong tadi maneh masa segala wae kamana we nyarita teh tingali atuh kumana gis tingali heula tuh bos tingali ya tuh barang tiluan tingali kuring teu waka sarare kuring ge ngintip tina jendela dina hordeng jendela dekat tingali mun keluar teh pas hordeng dibukakeun hordeng jendela kaca da bener eta mah anu keketrok teh anu duk-dukan teh sirah pocong nu diantel-antelkeun kana panto terus pocong tadi gis kuring kiluan kaberetek deui kana tempat sare tiluan kuring teu sidiknya pakeup disimut nu saterusna mah duksek ke sarare ta eta pengalaman kuring anu harita pernah manggihan culik pocong nu saterusna dituturkeun balik teuing ka imah. Sakitu geuningan carita anu dipedal ku Incun ini teh. Bisi maraneh boga carita sok kirimkeun kana Facebook Agis Ilyas inboxkeun nya. Oke, ku Incun ini carita hidup pengalaman hidup teh bakal dicaritakeun deui. Jeung penting mah kade subscribe na soalnya ke bakal loba carita-carita leuwih rame. Sakitu nya ini ayeuna erek asup deui kana liang kubur. Asup deui kana liang kubur ini